aing mah euy. Baringung aing mah sare kudu ka mana ieu. Aing diusir ku salaki euy gara-gara curigaan ke si Sureneng. Aduh aing bingung euy. Kontrakan eueuh hese namanya kontrakan ge euy. Sing kebelah Lebak aya kitu euy nu bager ka urang. Baheula gudang si Poho cenah kunci. Sok loba rongsokan teu pararuh leungit aing mah. Aduh. Gimana ya Aing itu ngkaribung kitu. Ah, geuningan. di mana nenek aduh capek neneng Kenan aing mah jang nih ngkaribung aduh kieu. neneng aing teh diusir ku salaki Berarti ngomong nak aduh kumaha ari maneh. neneng urang teh neneng ye caritana teh diusir ku si Edi neneng Pedah naon atuh gara-gara curigaan wae ka maneh neneng neneng kumaha tutulungan neneng urang Jatuh ceri aduh kumaha neneng urang ge sare kumaha yang poe kieu neneng geus aya gudang ieu di urang ieu. gudang naon neneng eta mah juga gudang do eta paranti hayam mah ngamung garuleus Lain ieu mah barang-barang anu teu kapake kurang disimpen di dieu. Tapi Iya. bisa cicing sementara di dieu. daripada urang sieun aya nu ieu nya Heeh. Nama karunya coba ieu aing jeung aduh neneng urang aduh neneng tulungan urang aduh neneng sedih urang teh neneng sarua urang teh karunya ya ka mana coba ke kandungan. oh tuh neneng ku masih surade aduh geus kagayor deui we aing mah neneng aya di awewe anyar aing mah Make kurang diomongna si Suradina nya. oh tuh neneng panggilkeun neneng maneh kudu karunya ka urang Geus mana ulah loba pikiran. oh tuh neneng Karena coba mana teh. oh aduh si Edi mah da tega ka urang teh neneng mabung bukan nu anyar Heeh, mata kacip urang oge maneh ulah curiga ka urang teh geuningan selain urang oge aya awewe nu seje. oh sugan teh lah maneh hungkul gitu neneng Geus kurang jadi milu sedih ja. neneng Ulah ceurik atuh. Mana istirahat tadi dia. oh tuh neneng nuhunnya urang sare di mana tuh geus poe kieu mah neneng Sok mana asup ulah ke jero lah istirahat. Neng, nuhun pisan neng Sok urang ke di ka imah maneh. heeh neng Sok diomongan si urang Suredina lah rek istirahat teh lah neng capek neng urang jauh aduh bener ya alhamdulillah euy Cida aya aduh si Suredi. bisa istirahat bisa Karunya. gogoleran Urang ka imah heula rek deket lah kantong. Ya, sok. Si Suredi tak ka imah. heeh abis istirahat lah nya neneng Oh, sok. Urang papatahan si Suredina lah. Tuman aing mah. Pamajikan diantepkeun gerak. Kakajeng awewe nu sejen. Urang ajar kumaha tanggung jawab. Cenah lalaki teh. Majikan keureuna, kakak diusir-usir gerak.